handapun tangkal pat sahabat keur diuk nengetan langit sore. Barudak sok karasa teu waktu teh asa gancang pisan. Isuk-isuk kurang ulin. Ayeuna geus mikiran hirup. Nya Neng, kahirupan teh lain ukur soal senang. Aya tanggung jawab oge nu kudu urang dipikul. Kuring sok heureuy, tapi aya oge kasieun. Sieun teu bisa ngabajakeun nu jadi kolot. Oge kitu, unggal ningali kolot capek damel teh, hate sok karasa nyeri. Ambu datang lalaunan ngadengi obrolan mararena. Hidup keur ngomong ke naon, meni saredih kitu beungeutna. Ambu, urang keur mikirkeun masa depan, karasa berat pisan. Hirup teh emang teu salawasna gampang, tapi berat. Berat lain pikeun sahajakeun urang kaharepna. Ambu ge kungsi ngora, siga hideep, kungsi gagal, kungsi ceurik sorangan, tapi hiji hal anu ngajadikeun ambu kuat teh sahabat jeung doa. Nah, sahabat make bisa penting pisan ambu. Lah sabab sahabat teh jalma anu tetep aya sanajan urang keur teu boga nanaon, teu ningali waktu urang sangsara. Tapi Mbu, kumaha mun sahabat robah sok aya paseana? Pasea mah lumrah, tapi ulah gengsi pikeun hampura. Hate anu gede teh lain anu sok bener, tapi daek ngahampura. Abi sok nyarita jujur ka babaturan. Kajujuran mah emang kadang nyeri, tapi bohong leuwih ngilakakeun. Ingat barudak, hirup teh moal salawasna di luhur. Lamun hiji waktu aya salah sahiji ti hideep ragrag anu sajena kudu ngangkat, lain ninggalkeun. Sukses teh moal aya hartina lamun kahontal ku cara nganyerikeun batur. Ambu, urang janji moal silih ninggalkeun. Dengan dina senangna mungkul, tapi dina susahna oge. Sanajan abi sok heureuy, hate abi serius ngajaga persahabatan ieu. Abi hayang urang sukses bareng lain sorangan. Hidup sadaya bisa menjaga silaturahmi, Allah bakal ngajaga jalan-jalan nu teu disangka-sangka. Ambu ngalangkah indit lalaunan. Tilu sahabat silih katingali ceui. Ayo urang buktikeun yen sahabat sajati teh teu kapisah ku waktu. Sahabat sajati saos silih jaga. This is